Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui alhamdulillah dinten ieu dinten Kemis kaping genep Agustus 2026 masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ka 80 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir li abi. Saur Nabi Ibrahim, duh pangeran abdi, abdi neda pangampunan pikeun bapa abdi. Mugi dihampura bapa abdi. Innahu sanyana ari itu pun bapa tegasna ujer kana bukti aripun bapa minadzolina ti kalebet jama-jama anu dolin anu tersesat. Jadi bapana Nabi Ibrahim nyembah wae berhala ku Kangjeng Nabi Ibrahim disuhunkeun pangampunan ka Gusti Allah. Turun ayat anu sanesna yen umat salianti umat anu beda agama mah teu kengeng disuhunkeun pangampunanna ka Allah Subhanahu wa taala sabab ujer dolin beda agama. Saterasna wala tuhzini jeung ulah didamelkeun sedih abdi, dihinakeun abdi ya Allah. Saur Nabi Ibrahim, yauma yub'atsuna engke dipoean dina poe dibangkitkeun. Nada abdi dimuliakeun ya Allah dina kaayaanana. Kitu saur Nabi Ibrahim. Sabab naon engke mah di yaumil akhirat di padang mahsyar yauma dina poe eta la yanfa'u henteu aya manfaat saeutik ogenan. Naon malun harta benda nu ngaleuyah nu luduk ledak ayeuna lubak libuk loban dunya teh moal manfaat saeutik oge kajaba anu disodakohkeun jeung dijariahkeun ti ayeuna keneh. Wala banuna jeung teu aya mangpaatna anak-anak lalaki anu sok nulungan jeung anak awewe kabeh teu aya mangpaatna kacaba anak soleh jeung solehah. Naon deui illa man ata kajaba man sing saha jalma ata anu datang Allah ka Gusti Allah biqolbin salim bari mawa hate anu salamet tina naon salamet teh salim tina pamusyrikan, salim tina riya, salamet tina sagala dosa perdosaan. Tah eta anu bakal kengeng kamuliaan dina sawargana Allah. Saterasna wa ujlibati jeung bakal dideukeutkeun engke teh di padang mahsyar. Naon al jannatu sawargana Allah lil muttaqina pikeun jalma anu takwa. Anu intisalul awamir wajtinabun nawahi tegasna anu mengerjakan naon nu diparentah ku Allah jeung ngajauhan nu dicegah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu takwa tegasna. Satelas wa burrijati jeung diebrehkeun naon al jahimu neraka jahim lil gawina pikeun jamaah anu sesat anu nyembah berhala anu menyembah selain ti ka Gusti Allah eta gawin. Saterasna wakila jeung diucapkeun ka gawin ka jalma nu tersesat lahum ka itu jalma-jalma ayeuna mana ma kuntum naon perkara nu ku anjeun ta'buduna baheula keur di dunya disembah berhala tapekong jeung sajabana disembah di dunya mana ayeuna mana min dunillahi salianti Gusti Allah. Hal yang surukum nah bisa nulungan ka anjeun ayeuna teu bisa nulungan eta berhala teh. Aw yang tasiruna atawa bisa nulungan ka maranehanana teu bisa tetep we disiksa sabab gawin alias nyembah kesalianti Allah Subhanahu wa taala. Saterasna pakukibu mangka dijungkir balikeun itu berhala-berhala anu disembah ayeuna di dunia engke di akhirat pihak dina neraka jahim
hum itu jalma-jalma wal gawuna jeung jalma-jalma anu tersesat nyaeta nu nyembah jeung nu disembahna sadayana dijungkir balikeun dina neraka jahim. Wa junudu iblisa jeung bala tentara iblis anu enggan sujud ka Nabi Adam sebagai penghormatan ciptaan Allah nu mulia ajma'una sadayana oge dijungkir balikeun dilelepkeun dina jahim. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.